Sampurasun sadayana abdi Suryadenisi ti kelas 12 IPS 1 bade nampilkeun monolog Perihna jadi guru ciptaan Artia. Wilujeng nonton. Kuring apal tanggung jawab jadi guru teh teu sagawaya. Teu bisa heureuy mun urang boga predikat guru. Sanajan lain di sakola, kuring anger disebutna bu guru. Mun ka mana-mana disebutna guru. Ku tatangga angger we osok disebut bu guru. Apal kuring gayan guru teh pahlawan. Cenah mah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi naha ongko kuring teh pahlawan, tapi da ka nyeri beban jeung guru teh kacida perihna kacida hesena. Komo di zaman kiwari mah. Yang hareupan budak ayeuna nu mental jeung karakterna geus kabawakeun ku pangaruh globalisasi. Jeung luntur etika tata krama anu cenah dijunjung luhur. Budak ayeuna mah teu ngahargaan saeutik-eutik acan ka kuring. Di dieu kuring mikir, naha emang salah kuring teu balik ngajarna atawa emang budak-budakna anu geus teu apal naon nu ngaranna sopan santun teh. Kuring geus neangan cara naon wae anu bisa dipake keur ngajar ngarah barudak teh kana pangajaranna. Tapi naha geuning barudakna mah kalah jongjon we, nyawan HP, ngobrol jeung babaturan, ngadengkeun lalaguan, aya waktuna ditanya ngaharuleng teu apal naon-naon acan nu geus diajarkeun. Kolotna protes ka kuring, pajar cenah kuring teu balik ngajarna. Ieu teh heueuh kuring teu balik atawa budak manehna nu salah nu geus teu bisa ngahargaan guruna sorangan. Ka kantor pupuhu sakola ngadu cenah kuring nu teu balik. Astagfirullahalazim, Gusti Nu Maha Uninga. Kudu kumaha kuring yang hareupan nu kitu? Pantes kitu kuring teh disebut pahlawan mun jiga kieu wae. Iwal ti sabar jeung sabar nu bisa nyemangatin hati ieu. Kuring ngarasa salah, tapi kuring geus usaha ngarubah ngadidik budak yen bisa apal deui kanu ngaranna etika. Tapi untungna aya keneh hiji dua budak anu bisa jadi semangat kuring dina ngajar ieu budak nu dididik ku kolotna. Budak nu ngerti kana etika, nu nyieun diri ieu semangat yen kuring teh kudu bisa ngadidik nu lain meh hade kalakuanana jeung teu ninggalkeun sopan santun anu jadi panguruh pangluhurna.